Da moal angeus-angeus lamun ku cara saring gorengkeun. Timbalan kaula nun lintang ti urang balik deui kana ayat-ayat pangeran. Ceuk pangeran pek di mana beneng ceweng antara ulama jeung pamarentah antara rakyat jeung pamarentah balik deui we ka anjeunna. Ati uloha wa ati ancar Acarios di pertapan tutukan Gunung Wilis. Duh, iya inggih. Aya hiji tempat anu endah. Hejo lemok tang daunan rajeg tatangkalan curut-curut cai anu harerang. Kembang-kembang warna-warni dipapaes malar patus. Pasuliwer manuk gede manuk leutik. Angin gunung ngakiliwir. Itu kaayaanana. Hari ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Astina. Duh, iya inggih. Nyaeta hiji pertapan anu jadi sesepuna Kajabiti Purbawisesa. Kakungan siswa Kakasi Bambang Purbaningrat kalayan anu salamina aya di ieu pertapan ngabantos kana kapriyogian. Purbadenta sami tungkul hamari klutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang pandita. Allah inggih. Irahangan dika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku amang. Yap. Kaulan ama tapi nu damel ngahaturkeun semasungkem kohonyo panjenengan Kangjeng Rama. Nuhun ditampi. Nuhun kulan ah. Kalihna ti eta aya pikersang naon ama keula. Sagala rupa oge ulah getas harupateun. Sabab urang ngabogaan hiji budaya ari budaya di urang teh nyaeta nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai buki nyukruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan laer aisan ipis lapis kana tapel kaituna malapah gedang abeh teu melengkung bekasnya lahan. Da di urang mah sok panjang carita tapi maksudna mah saeutik. Gitu. Laras kaula nu. Atuh cepina damel abdi Gusti ngahacurkeun semah baksis kohonyo panjenengan. Nuhun Purbadenta. Kalihna ti eta atuh pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga panata cologok maklum anu disuhunkeun pangresa saling maklum kalayan atuh unyuk sumanga aya pikersang naon kok kieu aya naon mah Purwa dikumpulkeun dina waktu ieu. Saperkawis amasono. Kaduana ti eta aya hal-hal anu baris ditepikeun. Ai anu rek ditepikeun teh ngeunaan kaayaan nagara Astina urang bantuan ku urang. Sabab di negara Astina teh ayeuna teh keur harengeheng ku dedengean loba bancang pakewu. Kaayaan negara keur pajejeut
Lamun dek disalahkeun mah da salah sararea oge. Naon pangna disebut salah sararea heuh ka kurung urang? Nu matak teu hade lamun urang saling salahkeun, saling dedetkeun, saling gorengkeun, anu penting urang omean ku sararea. Da moal angeus-angeus lamun ku cara saring gorengkeun. Timbalan kaula nun lintang ti urang balik deui kana ayat-ayat pangeran. Ceuk pangeran pek di mana beneng ceweng antara ulama jeung pamarentah, antara rakyat jeung pamarentah balik deui we ka anjeunna. Ati uloha wa ati urasu wa ulil amri minkum al ayat. Timbalan kaula nun di mana cekcok, di mana parasea gara baralik deui ka pangeran. Tadi dia migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh. Lain ngan ukur aya nu maot innalillahi teh eta teh mangrupakeun hiji pagawean anu kudu dipigawe ku urang sararea. Keur sapopoe ai manawi abdi aya nu maot wungkul. Kamari abdi katipu ku lampah sorangan. Katipu kumaha? Aya pasaran digotong ceuk abdi teh jo innalillahi we kitu tah. Aya pek teh pasaranna teh rek diomean. Oh tah eta. Kitu we teh apa pasaran mah rek dicek. Bongan di dinya oge innalillahi henteu innalilahu. Pan aya maksud anu tangtu teh bo aloha ilahi alahu. Ari aloha ma alif lam istighroh nyaeta tuduh karobuna. Ai ilahi ma alif lam li jinsi eta teh tuduh kana apa artina kudu dipigawe. Ari Allahu ma alif lam teh alif lam lil milki, alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan. Model Allahu nurun eta teh artina teh Allah nu kagungan cahaya. Oh kitu. Jadi innalillahi mah eta teh pigaweun urang sapopoe. Model a'udzubillahi henteu a'udzubillahu. Eta teh pigaweun urang perlindungan. Bismillahi henteu bismillahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh eta teh butuh gawe ku urang digawena. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh tapi gaweun sapopoe asa ti Allah mulang ka Allah geura pek teh salamet. Lamun urang dek neungeul batur tong tulus ieu leungeun teh coba kembali kepada jalan Allah kana welasan kana asihan. Lamun urang dek cocorokot kembali kana jalan Allah tong tulus. Lamun urang dek korupsi tong tulus balik deui sabab naon da kaituna kana seuneu neraka atuh. Sapertina urang tender ya jadi pejabat ngadaharan duit negara duit rakyat dipake maraban anak pamajikan secara tidak langsung eta anak pamajikan diracun dibaruang. Oh gitu. Ladang puak paok, ladang tupati puder diparabkeun ka anak pamajikan. Aluh, sing inget kana papatah urang Sunda, urang Jawa, wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyieun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan.